Kajian Alfiyah Ibnu Malik halaman 165 bait Alfiyah ke-733. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ali asrotas natai wa asyaros isnai iza unsa tasya au zakara wal ya li ghairi rafi warfa bil alif wal fathu fi juz'ai siwahu ma'ulif wa mayizil ishrina li tis'ina bi wahidin ka arba'ina hina wa ma yazumu rakaban bimisli ma mayiza isruna fasawiyan huma wa in udifa adadun murakabun ya baqal bina wa juzul qad yurabu wasuk min isnaini fama faqu ila asaratin kafailin min fa'ala waqtimhu fitani sibit tawamata zakarta fazkur fa'ilan bi ghairi tawaqtim hufitasnit Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa ali asrotas natai wa asyara isnai iza unsa tasya au zakara isnatai dengan asroh isnai dengan asar untuk madud yang muannas atau muzakkar. Wa auli jeung kudu nyandingkeun anjeun asrota kana lapad asrota isnatai kana lapad isnatai wa asyara jeung kudu nyandingkeun anjeun kana lapad asyara isnai kana lapad isnai iza tasya di mana-mana karep anjeun unsa kana muannas au zakaro atawa kana milang muzakkar unsa kana ngitung kana milang anu muannas au zakaro atawa milang anu muzakkar. Kesimpulan angka 12 pikeun mudakar gunakeun isna asyara pikeun milang anu muannas isnata asyrota. Para pelajar masih menjelaskan tentang adad murakkab, adad anu belasan, istilah Arabna naon? Murakkab. Angka 11 entos yang mudakar. Apa mudakar? Ahada asyara. Muannasna ihda asrota. Jadi dua ujungna sami. Mudakar asyara, muannas asrota. Depannya pun disamakan. Ahada yang mudakar, ihda muannas. Isna mudakar, isnata muannas. Jadi sama. Sokatu gabungkeun yang mudakar wungkul ahada asyara isna asyara. Muannasna ihda asrota isnata asrota. Jadi sebetulnya bait ieu adalah melanjutkan wa ahadazkur wasilan hubi asar murakiban qasida ma'dudin dakar. Lamun ahadad wa ahadanizkur
wa ahadazkur mah eta mah angka 11, ieu mah angka 12. Adapun angka 13 sama entos kamari. Ujungna harus sama mudakar muannasna, depanna dibedakeun. Sok, jang mudakar. Lanjutkan. Atau kita mulai dari angka 10, jang mudakar. Ahada asyara isna asyara. Salah sada di maketa. Salasata asyara arba'ata asyara khamsata asyara sitata asyara sab'ata asyara samaniyata asyara tis'ata asyara. Jangan muannas. Angka 11 angka 12 mah samakan. Ihda asrota isnata asrota. Kadituna mah disilang. Depanna muzakarkeun, ujungna mah keta muannaskeun. Jadi salasa asrota arba'a asrota khamsata asrot khamsa asrota ta asrota sab'a asrota tis'a asrota. Macana asyara ieu mah asrota. Kumaha hukumna tah? Lamun keur digabungkeun kitu mu'rab mabni. Wal yali ghairi rabbi warfa bil alif wal fathu fi juz'ai siwa huma ulif. Ya selain ropa dengan alif rofakan dua juz, selain keduanya fathahkan. Walia jeung kana alamat naku iya ligeri ropi pikeun salianti irob ropa. Warpa jeung kudu ngaropakeun anjeun bil alifi ku alif. Wal fathu jeung ari mabni fatah fi juz'ae siwahuma dina dua juz salianti itu isnai asyara ulifa eta geus dikanyahokeun itu fathu. Kesimpulan eta lapad isnai asyara eta lapad isnai asyara atau isnatai asyara make iya lamun nalika lain tingkah ropa. Nalika ropa mah gantikeun kana alif. Tapi adat murakkab anu sejenna mah dua-dua nage kudu di mabni patahkeun. Para pelajar menjelaskan tentang i'rabna adat murakkab. Ingat adat murakkab angka sabarati sabaraha? 11 sampai 18. Hanya untuk sekedar lapad angka 12 hungkul. Lamun bukan ropa berarti naon? Nasab jeung kasroh mah gunakan iya. Jadi jika isim tasniyahnya isnae asaro manasna isnatae asaro. Lamun keur tinggal ropa kunaon? Ku alif. Sob jadi isna asaro isnata asrota. Lamun manas mak pakai ta ulangi isnata asrota. Tingali isnana pakai naon nulisna alif. Jadi seolah-olah jika isim tasniyah. Sok atuh buktikan, kita kasih contoh 2 baris dari bawah boleh. Jaa isna asara rajulan. Tuh. Geus datang 12. Adi isna asara tazkir menjadi naon? Fa'il. Tingkah ropa make alif. Aya alifna? Aya. Tingkah nasabna ra'aitu isnai asara. Aya naonan? Aya iyaan. Seolah-olah jika isim tasniyah da tidak lapat isnaini. Anu pada sebetulnya tenang di kitu-kitunya mulhaq unggul. Dalam mun isnain isman jadi opat ku namanya.
Wa marartu bi isnai asyara. Aina manasna? Ja'at isnata asrota imro'atan. Ra'aitu isnatai asrota imro'atan. Marartu bi isnatai asyara rota imro'atan. Wal fathu fi juz'ayyi siwahuma ulif. Naon maksudna tadi? Dua juz selain angka 12 mah patahkeun duanana. Kadari adad murakkab mah gabungan dua kalimat. Berarti yang depan yang belakang patahkeun. Salasa asrota, arba'a asrota, patah terus. Manasna kering 15. Nu mudakarna ieu nama. Khamsata asara, sitata asara, terus sab'ata asara, samaniyata asara, entos. Jadi patah ulah baroba lam murob. Berikut lamun bilangan ke tartib sami eta ge. Itulah selesai dua macam adat, hiji adat mudhaf, dua adat murakkab. Mana lagi adat itu? Wa mayyizil isrina litis'ina biwahidin ka arba'ina hina. Wa mayyiz yang kudu namyizan anjeun al isrina kana lapad isrina litis'ina nepika lapad tis'ina. Jadi lamna bimana intihannya lil intiha hatta walamun wa ila wa min wabaun yufimani badala. Mana intiha teh bisa ku hatta, bisa ku lam dan bisa ku illa. Litis'ina nepika 80 biwahidin ku anu mufrad. Ka arba'ina seperti lapad arba'ina 40 naonana hinan waktuna. Kesimpulan, adat mufrad garis miring bilangan puluhan nyaeta 20 sampai 80 mudakar jeung muannasna akur. Bari tamyizna garis miring ma'dudna anu diitungna kudu dinasabkeun bari mufrad. Catatan leuwih tina angka puluhanana caritakeun samemehna. Bari aturanana sakumaha dina adat mudhof jeung murakkab. Ieu adat puluhan nu aya leuwihna disebutna adat ma'tuf, bilangan anu diatafkeun. Para pelajar saterasna menginjak ketiga adalah adat mufrad. Mufrad secara arti mah menyendiri atau adat mufrad teh menyendiri. Maksudna mah bilangan puluhan. Soalnya berposisinya menyendiri. So, sabaraha we bilangan puluhan teh ti 20 sampai 80. Lapatnya hanya satu. Ek mudakar malah disamikeun bae. Isrin sampai tis'in. So, biasa nama lamun menghitung jang ngitung mah gunakeun nu keur tinggal nasabna teu isruna. So, isrin salasin arba'in khamsin sitin sab'in samanin terus tis'in. Jadi lamun keur ngitung mah kieu. Tapi lamun keur jadi tarkiban mah sesuai tarkiban. Ari tamyizan nu ditungna kudu kumaha? Wa mayyizil isrina litis'ina biwahidin. Gunakeun kapayuna mufrad anu dihitungna. 20 anak
isrina waladan. Aduh gaya. Atau dia mah arba'ina hinan, 40 waktu. Program arba'in, 40 hari di Madinah. Program arba'in, 40 hari jadi caimani. 40 hari daging getih kimpel. 40 hari daging gimpel. Itu program arba'in. Program arba'in 40 tahun baru istiqomah. Arba'in nahinan. Nah, jadi adat, ya bersebata adat mufrad. Mufrad mah menyendiri. Lamun ingin aya lebihna boleh sebutkan sebelumnya. Aturan tadi. Lamun angka hiji angka 2 mah sing akur mudakar manasna. Lamun ti angka 3 sampai angka 8 mah disilang. So, contoh lamun jang mudakar atau mudakar heula ayeuna. Saat 21 ahada wa isrin. Ahad. Terus 22 isnen 22 nah, karena 22 heula. Isnen wa isrin. 23 disilang, lamun jang mudakar mah ketak berarti. Salasa wa isrin, arba'a wa isrin, khamsa wa isrin, sita wa isrin, sab'a wa isrin, samania wa isrin, samania wa isrin, tis'a wa isrin. Lamun Anas ingat angka hiji angka 2 mah disamakan jeung kana kamonasana maksudna. So, ulah ahad tapi naon? Ihda wa isrin. Isnaten wa isrin. Jadi gunakan ketika nasab kudu ngitung mah. Coba hitung 20 ayeuna pamaget heula. Yang mudakar 1 2 3. Ahada wa isrin, isnai wa isrin. Isnen Wa isrin. Salasa wa isrin, arba'ah wa isrin, khamsah wa isrin, sita wa isrin, sab'ah wa isrin, thamaniyah wa isrin, tis'ah wa isrin. jadi ya mah keur muhadasahnya keur ngitung keur bahasa Arab ari keur tarkiban mah di barisan ahadu ahada ahadi isrun isrin mungkin tergantung tarkiban istri 31 tapi yang nama anas berarti ieu keur manas mah disilang dina salasahna salas tanpa paketan sok 31 ihda wa salasin salasin entah selesai sebetulnya nama ayeuna coba 80 ku jang mudakar ahad wa tis'in isnen wa tis'in salasa wa tis'in arba'a wa tis'in khamsa wa tis'in sita wa tis'in sab'a wa tis'in samania wa tis'in tis'ah wa tis'in. Berarti huruf atapannya aya maka ieu disebutna adat ma'tufah menggunakan huruf ataf. Simpulna sudah selesai macam 4 adat. Mudhaf, murakkab, mufrad dan ma'tufah. 121. Tinggal ikutkan tadi. Untuk mudakar berarti ke depan kan 100 nah. Mi'atun tinggal harapan coba. Ahadun wa isyruna. Mi'atun wa ahadun wa isyrun. Jadi kebanyakan lah mutas lebih mah
bilanganna menggunakan adat ma'tufah anu diatap-atapkeun. Jadi ingat lamun bilangan atos mulai puluhan ma'dudna dikumahakeun macana ma'dudna nu dihitungna tamyizna hinan biwahidin karban ina hinan kudu dibaca nasab bari dimufradkeun. 44 murid lalaki wungkul arba'ata wa arba'ina tilmizan. Ulah talamid majama tilmizan. Ada 56 wanita. Situn wa khamsuna imratan. Selanjutnya wa mayyazu murakaban bimislima muyiza ishruna fasawiyan huma. Tamyiz adat murakab sama dengan tamyiz lapad ishruna, keduanya sama persis. Wa mayyazu jeung namyizan para ulama murakaban kana tamyiz adat murakab bimislima ku pantarna perkara muyiza anu ditamyizan naon isruna lapad isruna fasawiyan maka kudu ngakurkeun sanyana anjeun huma kana itu murakab jeung lapad isruna kana tamyiz murakab jeung tamyiz isruna. Kesimpulan, tamyiz adat murakab akur jeung tamyiz adat mufrad. Lamun teu ngartos tamyiz adat murakab bilangan puluhan akur jeung tamyiz adat mufrad bilangan adat murakab mah bilangan belasan, adat mufrad mah bilangan puluhan. Dina pada kudu dimufradkeun bari dibaca nasab. Silakan baca. Jadi entos jelas ieu mah hanya menyusul nu tadi. Tamyiz adat murakab bilangan 11 sampai 18 anu dihitungna tamyizna. Jadi ingat kana bab tamyiz geuning. Arba'ina na'jatan. Istara itu arba'ina na'jah. Tah na'jah teh me kacang bae tamyizna nya. Disebut ma'dud boleh. Tanu dihitungna ku dibaca nasab bari dimufradkeun. So katu contoh 11 laki-laki kumaha sarabna ahada asara rajulan. Jadi lamun disusunkeun ti awal mah nya aya anu diidopatkeun aya nu henteu. Coba umpama hitung ti awal ti angka 0. Angka 0 naon? Sofer. Satu laki-laki rajulun entas tekudu wahid adawa rajulun wahidun balik ke negatan. Dua laki-laki rajulain, dua laki-laki jadi kita pakai adat. Tiga laki-laki kakala ayeuna ta cek tadi disilang muannas mah nu make ta gunakeun yang lalaki. Jadi salah satu rijalin, salah sah rijalin. Salasatan bita ikul lil asra fi adima ahaduhu muzakkara. So hitung ti angka 1 lalaki heula. Rajulun rijalaini salasah rijalin arba'ah rijalin khamsah rijalin sittah rijalin arba'ah rijalin sab'ah rijalin samaniyah rijalin tis'ah rijalin asra rijalin kakara ahada asara rijalin isna asara maaf
Adad murakkab nasabkeun ahada asyara rajulan, isna asyara rajulan. 13 kali itu disilang. Salasata asyara rajulan, arba'ata asyara rajulan, dan seterusnya. Lamun muannas, contoh lagi dan kita boleh adalah ihda asrata mra'atan, 11 wanita. Coba lamun dihitung atau diurutkan dari awal, kumaha? Satu wanita, imro'ah, tasniah, imro'aten. 3, salasata nisain. 4, arba'a nisain. Maaf tadi salasa nisain, arba'a nisain, khamsa nisain, sitta nisain, sab'a nisain, samaniya nisain, tis'a nisain, asharata nisain. Kakara 11, ihda asratam ra'atan, mufrad nasab. Wa in udifa adadun murakkabun yabqal bina wa ajuzun qad yurabu. Wa in udifa jeung lamun diidofatkeun naon adadun murakkabun, adad murakkab, yabqa tah tumatep naon albina mabnina, mabni patah dipanjangkeun. Wa ajuzun jeung ari akhirna qad yu'rabu eta terkadang diiroban itu ajuz. Kesimpulan, adad murakkab bilangan belasan nalika didopatkeun tetep kudu mabni patah, tapi sok aya anu juz tungtungna di mu'rabkeun, dalam kurung dikasrohkeun, tapi hukumna langka. Kita pelajar ia memperkuat sebetulnya bait sebelumna wal fathu fi juz'ai wa huma ulib. Adat murakkab 15-an kudu mabni patah. Ahada asyara, isna asyara, salasata asyara. Kumaha mun didopatkeun tetep kudu mabni naon? Patah. Sok 13 kamu, salasata asyaroka. Ngan peda cenah yang ke-12 mah teu menang didopatkeun. Ma'ada isnai asyara fa innahu la yudhafu. Sok patah-patahkeun di baris ketiga contohna khamsata asyaroka, ra'aitu khamsata asyaroka, marartu bi khamsata asyaroka. Angger we. Wakan waqad yurabul ajzu, ngan sok terkadang aya anu ketika didopatkeun mah nu tungtungna dimurabkeun. Berarti ari murabkeun mah lamun didopatkeun menjadi mudhof ilaih. Tingkah naon atuh? Kasrah. Sok atuh baca. Ngan hukumna langka ieu mah. Tapi juz nu awal mah mabni patah angger. Hadihi khamsata asaroki, barisan. Naon macana? Hadhihi khamsata asaroki. Hadhihi ari ieu khamsata asaroki eta 15 anu anjeun. Tah ieu 15 nu maneh teu kamari geuning. Tah khamsatana mah teu dibaca khamsatu, damab nih. Ngan juga duana asarok asari. Tah eta mah terkadang meunang. Ya bukol bina wa ajuzun qad yurabu. Lanjut. Wa ra'aitu khamsata asarika wa marartu bi khamsata asarika. Tadi asaro ngan angger alus nama dibaca naon? Asaroka. Wal fathu bi juz'ai siwahuma dibamikeun patah duanana. Para pelajar, itulah tentang adat jang ngitung. Aya deui adat ngurutkeun ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5. Eta mah ngurutkeun ngaranna.
Disebutna adad murattab menertibkan. Atau disebut lagi adad yang tingkatan. Kumaha tata cara nyieunna? Wasuk minis naini fama faqu ila asyaratin kafa'ilin min fa'ala. Bentuklah dari isnen hingga roh kaya fa'il dari fa'al samakanlah. Wasuk jeung kudu nyegat nyeun segat anjeun minisna ini tina angka 2 fama fauku tuluy perkara fauku anu saluhureun itu isnaini ila asyaratin nepi ka angka 10 kafailin kana seperti wajan fa'ilun min fa'ala tina wajan fa'ala. Waqtimhu fitanisi bitawa mata zakarta fazkur fa'ilan bigwerita. Waqtim jeung kudu nungtungan anjeun hukana lapad isnaini fitanisi dina tuduh kana muannas bita kalawan maketa. Wa mata zakarta jeung samang-samangsa ngamudakarkeun anjeun fazkur tah kudu nyaritakeun anjeun fa'ilan kana wajan fa'iluna bigwerita kalawan teu maketa. Judulna kesimpulan cara nyieun nomor urut garis miring adad bilangan tingkatan garis miring adad murattab adad nu ditartibkeun. Kesimpulan cara nyieun nomor urut garis miring adad murattab tina angka 2 sampai 10 anutkeun bae kana wajan fa'ilun. Lamun tuduh kana muannas maketa, lamun tuduh kana mudzakkar ulah maketa. Para pelajar netelakeun tentang ngurutkeun nomor. Juara pertama. Nah, berarti gunakeun tapi ti angka 2 definisina ieu mah. Kana wajan fa'ilun. Berarti angka hiji mah ku awal we, jang mudzakkar. Jang muannas gunakeun al-ula. Arkanul islami ari rukun Islam, cing ari arkan. Mufradna naon? Rukun. Ayataan teu? Oke, aya mudzakkar muannas arkan. Pasti ka dituna ngitungna kuno ayataan. Arkanul islami khamsatun. Teu khamsun nya teu. Ayeuna ngurutkeunana aya 5. Cing ka hiji kumaha basa Arabna? Awwalu. Kadituna mah kana wajan fa'ilunkeun. As-sani. Katilu as-salisu ar-rabi'u al-khamisu as-sadisu. Eta as-sadisu kade ulah as-satitu. As-sadisu as-sabi'u as-saminu at-tasi'u al-ashiru. Eta jang mudzakkar. Lamun muannas keun deui nganti angka 2 wajan fa'ilun mah. Ari angka hijina mah kulapan naon? Ihda. Maaf, tadi mah awal ula, maaf. Al-ula ari anu kahijina. As-saniyatu, as-salisatu, ar-rabi'atu, al-khamisatu, as-sadisatu, as-sabi'atu, as-saminatu, at-tasi'atu, al-ashiratu. Derajat ke-10 ar-darjatul ashirah. Berarti ranking ke-10. Darjatul ashirah. Lantai kedua. Nah, sarabna lantai kedua. At-tabaqatus tsaniyah. Lantai ketiga at-tabaqatus tsalisah. Sang langit as-sama. Langit ketujuh as-sama'us sabi'ah. As-sama muannas berarti as-sabi'ah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai.
wa ali asrota snatai wa asyara isnai iza unsa tasa zakara waliya li ghairi rafi warfa bil alif wal fathu fi juz'ai siwa huma ulim wa mayizil isrina li tis'ina bi wahidin ka arba'ina hinan wa ma yazumu rakaban bimislima muyiza isruna fasawiyan huma wa in udifa adadun murakabun yabqal bina wa juzun qad yurabu wa sub min isnaini fama faqu ila asyaratin kafailin min fa'ala wa khatimhu fitani sibita wa matat zakarta fazkur fa'ilan bi ghairi tawaktim hubita ita mata zakarta fazkur fa'ilan bi ghairi